kebon bala-bala teuing deui. Yen da terkecangan meureun. Ande. Caang. Harga neuk gaweana ge dek, cang caang di balak bona ge. Tadi si nyinan bae gitu. Ai, desok maidon kanu gawe pas teu pamali, maidon kanu gawe. Bersih. Pane ge bersih, Dek. Iya, bersih ya. Pendang der mah malah enak bersih mah. Tang dari ieu, Dek. Bersih-bersihan teuing. Oh, gitu. Nitah ongkoh deh mah. Isi aku yang ke mau diburuhan. Diburuan ge telok kos batur ieu. Terus bersih. Nya geus deh bersih ya ge ngomong bae tadi. Oh, gitu. Tunda teu mending geureuh cai ngopi. Deui heulana. Dek. Karena ke jam 11. Ani mujana tangange, mujana geureuh ngopi. Nah, setengah 12 ngareureuh karah mah. Gawe alabatan di mana bae setengah 12 gawe. Ngopi. Oh, yang mang kayak rugi merenana. Kuo deh segala rugi, segalana. Jam 11 istirahat. Berkali itu, Dek. Istirahat ngopi. Dia karah jam 12 lah. Jadi istirahat setengah jam eta. Atuh pangesti tadi gawe anggeura ngopi. Aing kumande mah aing gawe kieu mah. Ulap. Gawe bangsa ngopi ge kudu jam 12 bae. Biasana di batur itu.